Ino bagian marab Gus Burit, yung may Gus Buraung. Hop be, tah, dahil na konsum halodo. Je, yung may urang curiga ning geus reuneuh deui. Kamari jaluna pan geus dijual bareto saya 3 bulan ka tukang. Tapi yung bara reuneuh. Nah, ieu saha jaluna? Ge ku aing diontro geura. Aing bae euy teu kuat. Hangkin dia. Ikoy aing euy. Kuat tahan kali ini. Anjir, itu si Gacul keur gawe naon? Buah itu jaluna. Gacul. Nah, sia keur gawe naon aing curiga. Ih, Pak. Lah, aing mah teu percaya palingan bae aing rareuneuh. Buah sia jaluna. Urang melakukan kieu, tanya ke mereka mena. Lah, aing mah buah sia engke anakna mirip sia aing mah curiga. Terus lah aing mah ayeuna maek nyang Pak Kadus bae. Ku aing ge telepon ayeuna Pak Kadus, nah amih jen tadi amih ieu tuntas. Halo Pak Kadus di mana? Yo, masalah embe rareuneuh bae. Ka dieu wayahna ayeuna pisan. Ieu penting. Pak Kadus, enggal ilas da ayeuna yo. Bisi kabur manten jaluna. Assalamualaikum, RT. Mana jaluna Pak? Yo, geus eta kapasah ayeuna mah. Astagfirullahaladzim, ari sugan aing jaluna teh embe. Itu Pak, baru jalma. Jalma yo. Hari maneh cur kos nu di awewe. Keur ngompol mah Pak. Keur ngompol. Nya. Cik nu bener kumaha RT eta? Atuh da kanyahoan pisan keur nangko di dinya tah. Acul, bener. Keur ngompol. Aing mah geus atuh kieu ya. Amih tere permasalahanna hayu milu ka dieu. Ayeuna mah kieu RT-nya. Ya. Permasalahan amih beres. Contanya ieu si Embena ya. Sok nya mi gentre sok. Embe ayeuna keureuneus sabaraha bulan? Sabulan Pak. Cik naros Pak Kadus. Saha bapana? Nu itu Pak. Iya. Astagfirullahaladzim, maneh cul kos nu awe deui. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lu punten ngaganggu Paknya. Henteu. Kemana ya sarerea kieu? Abi teh bade nyaba ieu teh ka kotanya. Nya. Dan di lembur teh aya buburuhaneun abi teh Pak teh aya nu kumaha teh nu ngajakan buburuh macul-macul acannya. Nya. Abi teh mah bade ngumbara ka Jakarta pangintennya. Oh. Bade nitipkeun si Neng abi teh Pak. Lumayan ya. Dipecin Neng. Oh, da di bumi. Sieun korangan ieu teh. Oh, gampang eta mah. Nganda meutnan kitu aya administrasina heula. Iya Pak, administrasi namanya. Ngan abi nitip si Neng ulah lecet, ulah siap. datangnya. Aman pokona mah. Bade nyapa heula. Jik sing lilanya nyabana. Di Pak Kadusnya. Bade ngumbara heula ka kota. Jik sing lila ge. Ya, yuk. 2 bulan kemudian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, abi teh ieu. Nembe dongkap menuju Jakarta. Oh, sabaraha jam di ditu? 6 jam Pak, macet ya teh. Naik naon? Biasa ngeteng lah. Ih, mana mah lain sing lila nya bate karek 2 bulan geus pulang. Pan abi teh rindu ka si Neng Pak ya ti ditu ge geus. Geus rindu bae teh rindu berat nu dina lagu mah. Si Nengna di mana Pak ya? Aya di Lebet kecang sauran geura. Neng. Neng enggak sih ayo. Rek pulang cenah. Pak ya pamajikan urang dari kumaha ya? Henteu aman di Pak Kadus mah. Neng ku Pak Kadus dari kumaha? Henteu. Astagfirullahaladzim, nah ieu pamajikan urang siga utah-utahan iya. Ieu mah nitipkeun. Lauk ka kucing. Lah, ieu mah siga ngarono ya. Enak bagian malam minggu, bagian ngejak jalan-jalan ke Bebeb. Sugan we lancar atulah. Tun. Neng. Naon, gerak-gerak ka budak. Mau ngajak Bebeb Mei ke ini ke bioskop jalan-jalan? Gak bisa. Budak mah geus arek dikawinkeun. Tuh.
Ngatuk kieu. Bisa dibawa ulin, ayo nama. Aduh, aki-aki rabik ieu teu ngarestuan euy. Kok aing di ajaran make ieu. Ti bapak kolot sugan we atuh aya ieu. Jadi babay-babaynya Ayah. Hah? Nyere. Neng, makan dulu yuk. Kau kat kumaha? gorengan tuh. ayo ikut Lalu ke bioskop. Oke, ayo. terus aki-aki pulang kunaon? Aki, Hah? Hah, kadon. Budak tuh anak dibawa ulin. bawa ulin. Hei.